Aduh, si Jagur kalah mogok segala ing. Aing jem duit ieu mah euy, jeung hadeana. Oh, heulah. Jem duit aing. Put. 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 Saha itu jam teh ngagak ngupisan aing keur hees. Yeh, si Cangak. Naon ngak? Aing kulin hut. Aing aya pi obrolin sakedeung nya. Aing gede kadi geda boga beja aing. Ya pi obrolan naon atuh sia? Ngaganggu wae aing keur hees yo, ngeunah-ngeunah. Ngaganggu wae mah teh. Itu tuh nu aing si Jagur anjing mogok ceng ge. Aing jem duit gram 10.000 ge mah hiji kana mah si Jagur teh. Ting tina eta na eta teh. Meureun tina busina jigana teh. Da teu hirup ceng ge seunana. Aya maneh 50.000. Njum geura. Aya ye duit mah, tapi jang naon. Ieu aing butuh duit teh. Kumaha nya bingung tuh da. Kapan motor aing tuh mogok si Jagur dan busina paling ge gocap. Tadi atah deui sama ngomong. Beugot ke dikeun. Ya tuh kop lah. Oh, nunya aing rek ngomen lah si Jagur ya aing rusuh. Sok. Ah, ngaganggu sana. Bang. Bengkel yuk. Tambah kunon kurang sakit tuh. Tuh. Saku aneh we zaman kiwari yo. Mbe dua. Tapi nogan. Disada Faisal, koek. Ah, iya mah. Ngetas meureun si ganong hayam teh. Mbe eta. Tah, teuing. Motor geus nangtung kieu mah hade meureun euy. Wah, jarang heula euy. Si Jagur kunaon? Aduh, beak di bensin gitu euy. Wah, anjing beak bensin. Kita asa deket kayak masih kasih lah euy. Suruh we lah. Gitu masih kasih lah itu. Lai. Aduh, kasih lah. Cuma itu saya itu seruntulan gitu. Dia mau teh. Lai. Naon teh? Umpatan gitu sih mah. Tuh si Jagur lah ditonggo. Beakeun bensin anjing. Gerak ini kan aku yang diguburakeun tuh. Pusing aing tadi kerek ras di bengkel. Gerang ini sih. Di bensin. Aya duit mah kan. Aya kapangin pamajikan aing. Wah, siapa? Moal, aing mah aman ieu. Moal kadang ini ke pamajikan mah. Yang 50 ku aing dipultengkeun si Jagur mah teu pusing mogok deui. Aya beuh. Kana atuh tarik-tarik teuing deh. Berolah itu. Teh bari teh hurung-hurung di sana teh. Bari diharap sora aya nu ngobrol di mani tarik mani kadenge rariweuh. Aya naon nya? Gandengan. Heuh moal aman di aing mah. Heuh. Woi, nyenaon eta mere duit kasih Cangak bari gede-gede teuing. Cungidin kan edit. Lain duit ieu sarneng eta mah babala. Babala kurang ge kadempok kapan maneh teh mikeun duit kasih Cangak beas ke di imah. Eueuh beak dibikeun ka batur duitna. Ah, da sakedeung Yusuf ge ditagih deui. Geus ulah tinggal obrol. Geus atulah karep ting maneh.
Nama nasi cangak iya, geus 2 poe teu mayar hutang. Anjir. Teang we lah ku aing mah. Ji itu juga si cangak kukuruntulan gitu. Pegat ku aing geura. Naon Ut? Yo, maneh ka mana wae cenah ek mayar hutang. Ya geus 3 poe teu dibayar-bayar. Bayar buru, aing butuh ya duitna. Ajis teuing deuleu ku sia tah. Motor aing bisa ujok-jokan acan. Haling ulah di ngalangan jalan. Duitna ge haling. Haling yo, awas awas awas. Ah, aing mah teu ngarti ieu teh ditagih hutang teh kalah maneh anu galak ka aing. Ah, Ini ngabur lauk panas poe kieu mah. Gan we tereh garede jualeun. Ti duiteun euy. Sok atuh maradang lauk maradang tah. Aduh, aing mah sing lalintuh atuh sia teh. Wah teh aya kitu ieu lauk sakintaleun mah. Balkaning ayeuna sakilona teh 35.000. Kali sakintal. Wah, beunghar aing euy ngajual lauk ieu mah. Itu juga si Kido di balong. Kurangin naon si Kidonya. Wah, campurkeun ku aing. Dok, Naon atuh cangak? Teu suruh ngasrengeh kitu aing keur ngawur yo. Ngaganggu pisan sia mah. Epi omongkeuneun aing, Dok. Aing jem duit boga hutang ke si Uut. Ning nusuk aya dina panghelaran. Geus teuing aing ngijemkeun duit ka sia. Sok karese mayar, dipang-pang nama aing ge yo. Rek ngajual lauk lain nama aing ge. Kan laleutik keneh ya teh. Kada ge meunang ngawur. Lah, nginaon ngajual lauk segala. Duh, somporit beruit teuing. Orban aing ge da eueuh kehed yo aing ge. Ngurus lauk we unggal poe sia mah kinjem ge jadi galak atuh kehed. Lah, poret-poret teuing jalma teh. Duh, Ban edan sia teh cangak, ku aing sumpahkeun cenah ti gejebur sia teh kehed. Ya, ya. Aya naon atuh? Burokan wae. Teangan atuh tuh si cangak, enak tega sababaraha poe, tuh udah melewati injemkeun beas di imah ge beak teu meuli-meuli di kamari. Heug ek di tangan enak. Ya cengek. Panen lobana Gusti. Aya kitu naik meuli cengek yeuh. kurangin naon mana aja? Panen cengek biasa aya nu butuhan tukang seblak pan. Butuhan 7 kilo berasa poe aing. Kalau ka kudu muku we cengek ieu cengek ku antur ke ku aing di popuan we. Seblak atuh ayeuna keur booming pisan. Seblak. Nah, ieu cengek sadi. Duh, aing aya pi obrol ini sebenarnya Jack. Aing jem duit berapa euy? 25.000 we, boh 50 aing. Beak ieu aing duh. Duit kagok pisan 25.000. Ya, gocap we. Seberapa ieu? Kedua. Oh, tukang cengek berduitna. Nun, Jack. Si cangak, kawas cengek, ngobrolnya bentes, duit eueuh. Naon maneh babar seuhan kido. Iya aing tadi teh keur ngawur aing teh dedeuh keur enak-enak keur nyantai heuh. Nah, ujug-ujug datang si cangak, nginjem duit ku aing teh dibere kala disepak aing digejeburkeun. Lieur pokona si cangak mah. Cangak aya ka dieu nya. Aing keur neangan si cangak bukeun hutang ka aing. Yo dijanjina teh 2 poe, geus 3 poe teh dibayar-bayar. Bukan edan heueuh. Nginjem deui ka maneh kitu. Nginjem ka aing tengan ku aing teh dibere panca aing ge kala digejeburkeun. Nama cong tengan kada diugudkeun budak kitu mah juga. Kuburu tuh.
Ini kemana sih ayo lai? Udah gede gitu loh, Bang. Jadi aing kerenaan si Cangak euy. Aing lagi hutang. Poe itu dibayar ka aing. 2 poe. Hutang. Kaing ge boga euy si Cangak teh hutang. Cang teh anu atuh yuk. Aing ge handeuh lai, tas digejeburkeun cang tarianganna yuk. Ka mana ieu kira-kira neangan? Nyawa ka mana we lah? Ka liang sireum ge tangan. 6 lah 6. Nah yuk kemana sih kasai kadar neangan si Cangak yang meninggal teuing. Susul bae lah ku aing mah. Kawan aja neangan kira-kira. Ah, ka mana we lai? Nu penting mah aya ka panggi. Woi, saria abring-abringan we pas otet. Kamarana eta. Ieu di video itu nih baraseuh kitu. Diwutri meni malas. Kasai meni porongos kitu kamarana ieu. Pahangna ieu panas poe nu ngising aing mah. De aing ngabaraseuh sotenan pan disepak ku si Cangak pada ku aing teh dibere nginjem duit. Jadi aing lagi hutang nih geus 3 poe aing teu dibayar aneh anjing. Aing ge sarua geus 3 poe, janjina mah 2 poe. Ih rupa-rupana beungeut hutang gejeburkeun. Pan ka aing ge kamari teh nginjem gocap. Setan bayarnya. Sama tukang susul. Aing ulah ting ombe kitu teh. Ah, bating heuh. Yuk. Nah ieu teh si kasai teh ka mana? Ka ditu meureun lah. Duh, aing berat aing geus diinjuman kabeh. Aing ka mana ieu nginjumannya euy. Duh. Aing semurah reuas ieu teh. Beda rasaan euy. Aduh. Tuh deh lo, hai. Tuh. Mana? Cina tak berudak kaya naon jing opatan je beusi kidona jong. Goblok teh bina teuing jih. Mana kayak duit aing di? Oh, kayak bayar hutang tai. Bebeja 3 poe teh kok jadi saminggu. Hakan si tetes tadi tas dibutuhkeun aing goblok. Tewakut. Lai, tulungan. Tulungan dik. Ayo. Ah, goblok nipus buat aing jero baru dah. Halo teman-teman. Bantu saya mengalahkan Mr. Beast. Subret. Bantu saya mengalahkan Lilis Salim. Cinta cikil meh.